Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Sinta Sri Suntari, abdi ti kelas 11 MIPA 2. Di dieu abdi bade ngajelaskeun lengkah-lengkah hirup sehat di imah dina nyanghareupan pandemi Covid-19. Hiji, moyan. Gunana moyan nyaeta panon poe tiasa ngabunuh virus nu aya dina badan arurang sareng tiasa naekeun kekebalan badan arurang. Kadua, olahraga. Arurang kedah seueur olahraga atuh minimalna 20 menit sapoe mah sabab olahraga teh tiasa naekeun kekebalan badan arurang. Katilu, nginum rempah-rempah. Kuduna urang seueur ngaemam rempah-rempah kangge nyegah asupna virus kana badan arurang. Kaopat, ngumbah leungeun. Upami urang bade ngalakukeun naon wae, contona bade emam, urang pida kokocok heula supados virus nu aya dina panangan tiasa leungit. Ngumbah leungeun oge teu saukur dibanjur cai hungkul. Di dieu aya lengkah-lengkahna supados kokocok urang bersih. Sakitu wae anu tiasa didugikeun ku abdi, mudah-mudahan aya mangpaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.